Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirod Jelema Gaib bagian ke-25. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sateuacan dipedari dongengna ngahaturkeun rebo nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Saha anu bijil temukakeun panto teh mama tas naon anjeunna teh maling pakaian cek Sirod mani deg-degan jajantungna ratug deui teu paruguh rarasaan hayangeun geura nyahoeun kana jawaban guruna. Tah eta dipahing pisan mama teu bisa ngajawab ngan ukur keur mama wungkul sabab mun mama nerangkeun bisi buktina teu akur atau engke jadi fitnah mawa kusut pikeun umum. Tah jawaban pikeun Sirod kudu ku Sirod sorangan ngulik heula parabotna dina jero 3 taun. Kumaha rek tetep di dieu ngulik pangarti atawa rek balik anaking. Mama abdi sejatumut ka mama bae hoyong ngulik pangarti nyiar pangabisa dina lebat 3 taun deui. Jawab Sirod dumareda. Syukur teuing jang Sirod aya maksud anu husuk rek ngaberik pangarti ngudag-ngudag pangabisa. Ku mama teh didoakeun hidup sing gancang ti nemu jeung anu dimaksud teh sabab ilmu moal ridu pangarti moal marekis beuki loba beuki hampang beuki ngarti beuki rikip sabab sanyanyana urang mah teu weleh susah loba susah ku lobana nya kitu deui saeutik bet susah ku saeutikna sabab anu sagala aya teu aya kakurangan angin Gusti Allah bae nu matak omat anaking mun menta teh ulah salah kudu menta ka anjeunna tapi hidup ulah poho lamun tas menta ka Allah kudu susul ku ikhtiar. Tah kitu ceuk keterangan coba ku hidup lakonan. Ayeuna sakali deui mama teh rek ngabejaan ku hidup kudu dihartikeun dina waktu urang lahir hade jeung goreng geus numpuk ngahiji lir buah salak piliheun keur diri urang. Tah ku ilmu akal urang mana anu rek dipilih Gusti Allah moal nyarek nya kitu moal rek nitah. Hade goreng geus aya urang tinggal milih bae. Mun urang milih nu goreng buahna geus tangtu goreng. Mun urang milih nu hade buahna geus tangtu hade. Tah gunakeun ilmu urang jeung gunakeun akal urang. Sabab ilmu jeung akal nu nyahoeun hade goreng ngan kade si nafsu teh sok hayang serba ngeunahna jeung babari migawena. Sabab ngalampahkeun goreng biasana sok babari teu cara mun hayang hade osok loba gogodana. Upamana lamun urang hayang buru-buru beunghar hade goreng teu dipikir asa loba duit bae geus loba teu daek jakat beuki loba beuki lebar malah mah tepi ka poho kana amal jeung ibadah. Tungtungna kaluli-luli hayang senang jadi ripuh kaliput ku harta banda lega sawah tambah dosa da sagala ngancuriga kapanyawa sungka sangka pajar sok maling ngarina
loba duit jadi gering, sok sieun aya nu maling, tungtungna ti peuting nyaring, kawas jelema teu eling, aya beuri ting keretek, tepi ka teu bisa sare. Tah lamun urang kitu teh, eta teu nyumponan syarat ngajakatkeun harta banda. Tapi lamun urang jakat, tandana urang teh iman, nurut kana parentahna anu geus dikanyahokeun. Yen banda kudu jakatan ngarah bersih keur urang moal aya ririged. Yen banda kudu jakatan ngarah bersih keur urang moal ngajadi ririged. Sabab urang bakal paeh atuh kudu boga bekal nyaeta amal ibadah. Sabab geus waktuna maot, harta banda mau kabawa. Borora harta banda bojo urang nu gelis ge, kadang-kadang engkena teh bisa dikawin ku batur. Da geus lain-lainna, hirup urang geus tutug, nyawa papisah jeung badan, dicabut ku malaikat anu jenengan Ijroil. Jadi hidup kudu ngarti, sanajan menang rejeki da aya nu ngabagina, sarta hidup kudu ngarti jeroning urang hirup teh oge aya malaikat nu nyatetkeun lampah goreng jeung nyatetkeun lampah hade. Jadi di zaman akhir mah urang moal bisa lesot tina laku lampah urang keur kumelendang di dunya. Tah sirod sakitu heula dongeng mama ayeuna teh gampang ke urang sambung. Sabab mun teu salah denge hidup rek terus di dieu nulilana 3 tahun. Lain kitu pamadegan hidup teh sirod, cek ajengan saleh bari nutup bari netep kajang sirod. Leres mama ajengan abdi bade netepkeun hoyong teras di dieu dugikeun ka 3 tahun lamina. Mugi-mugi bae sadayana katerangan anu atos diterangkeun sareng anu teu acan diterangkeun ka abdi sing mangpaat kanggo hirup abdi dunya akhirat. Jawab jang sirod bari ngalimba. Syukur sirod ari kitu mah. Mugi-mugi bae ketekunan jeung kahayang anu dikandung ku hate hidup sing kalakonan jeung kamangpaatanana. Cek ajengan saleh bari lurat tereret ka tukang. Wayah kumaha ieu teh nya mama ajengan, cek sirod kawas nu ngarti pangna ajengan ngareret ka tukang teh hayang terangeun kaluar. Ari hawa nama geus nyedak ka subuh ieu teh sirod, ayo geura kacai ka ditu. Cek ajengan saleh bari jung anjeuna oge ngadeg bade ka balong. Atuh sirod jeung ajengan harita teras kaluar. Maksudna rek kacarai maranehna galumbira tina bakat ningku bunga. Ari nu dipake bunga lantaran sirod geus ngarti kudu kumaha jalana keur ngamangpaatkeun ilmu nu dikemu ku manehna. Ari kersa ajengan mah bingah sabab geus bisa mere piwejang ka sirod kalawan jeung diregepkeun. Hayam reang kongkorongok siga nu patembalan ngageingkeun nu salare di lembur anu dilebak sora bedu geus ditakol. Atuh teu matak heran lamun harita harudang kageingkeun ku nu adan matak waas matak kelar timbul tina hate soleh hayang geura aribadah. Nyati waktu harita mah sirod teh ngulikna tekun kana sagala pangarti atuh moal salah deui hatena teh caang padang. Sagala ilmu ajengan ku manehna teh kacangkem beuki lila beuki paham beuki jero beuki ngemplong. Teu aneh ku jiwa raga geus kapanggih rasiahna. Urang tunda heula ayeuna lalakon sirod nu keur ngalap ilmu. Urang guar deui pamirsa nyaeta lalakon Nyi Epon. Beak minggu datang bulan harita Nyi Epon bobot malah mah bulan alaeun mata kuatir nu ningal lantaran mani bureyeung komo dina waktu lempang beteungna kaciri pisan gede beda jeung ti heula waktu reuneuh ku Atilah. Ari nu ayeuna mah leuwih gede leuwih lila. Atuh gawena Nyi Epon berang petingan ngalamun heraneun ku salakina teu daekeun embol-embol sakitu geus lila teh. Sugan pek ingat ka bojo nya kitu deui ka anak. Boh ka anak nu tos lahir nyaeta Nyi Atilah. Boh ka anak nu dikandung duka awewe lalaki harita can kanyahoan da puguh encan ngajero. Nyi Epon harita cicing ngajentul handapeun muncang kawas anu keur ngiuhan padahal manehna teh resep ngadon ngangin ngabangbrangkeun bari netep tatangkalan karesepna waktu budak. Mun manehna ngadon ulin di dinya sesoranganan sok disampeurkeun ku sirod.
Angin letik ngahiliwir nebakbuk nanyi Epon. Atuh maniting rariab kasorot ku panon poe tina sela-sela muncang sanajan eukeur buruyeung kagelisan Nyi Epon teh beuki lila beuki donto matak moho anu nempo bari nyekel tangkal muncang. Nyi Epon sasambat bae ka salaki nu teu aya. Duh engkang enggal sumping ieu abdi bobot deui. Nah engkang geni ngantep abdi teh osok kasuat-suat waktu reuneuh ku atilah. Lamun beteung terteran teh ku akang hayang dirampak. Lamun jero beteung usik ngagurinjal orok motah abdi teh osok nyikikik. Hanjakal engkang teu aya. Lamun seug aya akang mah meureun beteung teh dicagap. Sigana kuat mimiti abdi mah tukang dikantun. Ayeuna ge bet kitu cing akang sumangga sumping ieu abdi geura layad. Saprak dikantun ku akang basa tengah wengi teh abdi teh betras ngandeg. Ayeuna bulan alaeut ari kahoyong abdi mah dina waktos ngajuru teh akang tos sumping ka dieu nungkulan abdi ngajuru. Cobi lamun aya akang meureun urang bisa ngobrol teteguhan boga budak. Nah awewe lalaki betada teuing bungahna. Ari ieu mah bet model saban-saban abdi reuneuh akang teu aya di dieu. Kawas anu embung hese ngan ukur hayang mangkuna ceuk geurentesna hate Nyi Epon bari ngalimba teh lembereh cipanona mapai pipi. Keur jongjon ngalamun kitu Nyi Epon teh meuni nyengir lantaran bobokong rocop cangkeng karasana panas sungar sengir siga nyeri. Atuh manehna ngarahuh. Luak liuk hayang balik tapi teu aya sasaha. Atuh kapaksa ngeureuyeuh leumpangna teh lalaunan asal gancang tepi bae. Barang geus tepi ka imah Nyi Epon meuni ngarayap hayang unggah oge hese alusna aya indungna anu harita kaluar. Atuh gancang ku indungna Nyi Epon teh disampeurkeun sarta terus diceklan bari nanya hari wos-wos. Nyai, kunaon nyai teh? Karasa beteung? Duka atuh emak, nu ieu bobokong karaosna rocok sareng cangkeng ting jeletit. Nah bade ngajuru kitu abdi teh. Oh, kitu. Hayo atuh buru ka jero. Ceuk indungna bari gerewek ngageruan salakina. Ieu manehna buru ieu Nyi Epon tulungan atuh rek ngajuru meureun. Barang ngadenge kitu teh Bapak Dasuki ngaranjug tina bakat tingkurewas atuh manehna ngorejat da bieu keur gogoleran sarta kacida gugupna gura-giru ros katepas nepungan ka pamajikanana anu bieu gegeroan. Barang datang kaluar teh pok manehna nanya heula. Kunaon ieu teh Nyi Epon? Karasa beteung nyai teh. Ceuk Bapak Dasuki bari gap nyekelan leungeun anakna anu sabelah sabab nu sabelah deui mah diceklan ku indungna. Nyi Epon teu ngajawab gawena teh nyengir bae lantaran nyeri bobokong. Atuh gancang ku bapana harita teh dihanjatkeun sina unggah ka tepasna sanggeus bisa diunggahkeun. Gancang deui harita teh ditungtun ka jero imah sarta dibawa ka kamar terus deui dikedengkeun. Gerateang atuh abahna nini encir. Keun di dieu mah ku kami rek ditungguan. Ceuk indungna Nyi Epon bari nyang hareupan anakna anu ngagoler. Hati-hatilah ka mana, ceuk Bapak Dasuki bari lurat leret ngencang atuhu ningalian ka incuna. Keur sare budak mah, keun bae tong ngurus budak nu sare. Ieu nu rek ngajuru uruskeun mah. Padasuki harita teh manehna teu loba omong gancang ngaleos ti dinya. Rek nyusulan nini encir, sok sieunneun kaporotan atuh leumpangna ngagidig dina bakat tingkurusuh. Sarta barang geus tepi teh harita keneh ngagero. Nini encir, aya di imah tawa eueuh, ceuk Bapak Dasuki ceceleuweungan. Saha eta nu gogorowokan teh? Aya naon ngareurewas ka nini? Nah teu bisa pupuntenan, jawab nini encir anu harita keur ngagayem nyepah. Kuring ieu mah nini, Bapana Epon, jawab Bapak Dasuki bari ngajega di buruan. Oh, Ki Dasuki, aya naon siga nu rusuh? Nyi Epon teh karasa beteung? Ceuk nini encir semunu heran. Nya karasa beteung, malah boro-boro atuh bisi teu kaboro katampanan. Ngadenge beja kitu teh nini encir bet ngahulang lantaran ngarasa aneh.
punduk ngerasa muriding perasaan beda pisan. Kawas jadi kila-kila yen aya nu ngabejaan punduk na aya nu nyabak karasana nyecep tiis atuh pok nu encir teh ngabejaan kanu neang. Kidasuki jeung bae ti heula geura balik. Tungguan kami hayang panderi lantaran kudu amit heula kanu kagungan di dieu. Jeung geura mulang Kidasuki engke disusul ka ditu. Ceuk nini encir ngomong nati jero imah. Pada Suki henteu ngomong leos bae balik deui hariwang kuno di imah sabab ceuk rasa hatena. Keun ma encir mah da kesit tara leleda di jalan tara ngapilainkeun ka anu arek ngajuru nu matak gancang balik teh lantaran percaya pisan. Nu matak naha lain bareng jeung nini encir. Pada Suki tenembalan gawena ngahulang bae bari red kanu ngagoler sarta red ka pamajikan. Eukeur kitu nging kadenge Nyi Atilah di kamarna ngading diut atuh pada Suki gugup sarta gancang disampeurkeun. Kunaon Atilah make ceurik? Kunaon? Ceuk pada Suki ka incuna bari terus kumanehna dipangku dibawa ka tengah imah. Keur kitu ngong nu di kamar harita teh humarurung kawas nu ripuh pisan atuh indungna Nyi Epon harita gancang nyampeurkeun. Keun sing kuat geulis anak king, pek sing sabarnya. Keun sakedap deui oge nini encir dongkap ka dieu. Datos diangkir ku abahna. Ceuk indung Nyi Epon bari ngupahan ka anakna anu harita siga geus ripuheun pisan. "Ma, aduh, Ma. Kang Sirod, kamana akang teh atuh, aduh," ceuk Nyi Epon kesangna mani boborot. Alusna eukeur kitu teh jol nini paraji datang sup asup ka jero kamar kecewis manehanana siga babacaan heula geus kitu kakara wani ngaragap nu rek ngajuru. Ari indungna Nyi Epon harita bijil ka imah ngariung jeung salakina nya kitu deui incuna. Barang paraji ngarampa Riang imah mani ender li ibarat aya lini atuh pada Suki rewas mureleng kumisna ngaplek ari bojona calangap tina bakat ningku rewas jeung heran sarta nyekelan salaki sok sieun kumaha onam nya kitu deui Atilah sanajan manehna budak ka ciri geus ngartieun gap nyekelan kaninina sieunun imahna runtuh. "Abahna aya naon ieu teh asa kareueung teuing?" "Teuing mana buah-buah ayo aya naonnya," jawab pada Suki marah mir deui tapi ngawalona mah sarua bae ngaharewos. "Kidasuki, kunaon imah make jeung ondor sagala?" Ceuk nini encir ngagerewek di jero kamar sarta pok neruskeun omonganana. "Karasa ku di dinya ieu imah ondor?" "Karaos mak, buah-buah aya lininya," jawab pada Suki marah mir keneh. Lain dini ieu mah lain. Ngarti kami mah Dasuki, ngarti. Sincir ieu teh geus loba pangalamanana. Hayo geura bejaan Abah Jamil ki Dasuki buru-buru. Ceuk nini paraji teu euleum-euleum nyaritana teh kawas nu taya karingrang. Ki Dasuki teh bingungeun kalah red ka pamajikan manehna kawas nu sieun. Red deui ka jero kamar sok sieun kumaha onam atuh pamajikanana harita ngilu nyarita ngajurungkeun salakina. "Jong-jong ka ditu abahna, moal samata-mata nini encir manggil Abah Jamil. Lamun di dieu teu aya nanaon mah, hayo buru ka ditu." "Ke heula mana, lin sieun kami mah. Da ti berang apan ieu teh, ngan moal aya nanaon di dieu, awewe wungkul," jawab pada Suki bari neuteup. "Ki Dasuki, buru-buru geura teh angka ditu Abah Jamil teh. Moal nyaho Andika mah, moal cing aya saha di dieu teh. Nyaho atawa henteu? Kami mah nyaho deuleu Dasuki, nyaho." Ceuk nini encir siga nu ambak. Atuh ngadenge kitu mah pada Suki teu kaleked harita keneh ge indit maksud rek neang Mbah Jamil nurutkeun ka hayang nini nu di imah ditinggalkeun rek nepungan jago kolot anu harita geus gempor. Ari anu rek diteang Abah Jamil keur ngariung jeung anakna nu geus komper nu teu daek cager bae lilana hampir satawon. Ti mimiti Sirod ngamuk tepi ka waktu harita malah mah dahar makena diurus ku pada Suki. Najan gelut jeung minantu pada Suki mah henteu goreng. "Tihul, karasana teh aya nu ngondeurkeun imahnya?" Abah Jamil bari diuk nyarandekeun tihang kalapa anu geus ampir bobo nanya ka si Tihul. "Sumun Abah, moal kitu aya lini
Jawab si Tihul bari netep ka Abah Jamil anu harita keur karung. Lain euy, lain lini. Sabab saumur hirup, lamun aya lini mah dewek tara make jeung ting sariak segala rupa. Ari ayeuna mah beda karasana teh euy. Kumaha karasana ku si laing Tihul? Sami bae Abah, abdi oge make cerucukan tuh bulu leungeun teh. Nah hanya tah teteh lah euy, urang teh geus kaasupan anu bakal nyusakeun ka urang. Gerapek bae engke Bandungan, sabab beda karasana, ceuk Abah Jamil bari ngarenghap narik napasna. Pira ku Abah make nyusakeun sagala rupa, nyancan puaseun sakitu Abah geus teu bisa leumpang teh. Na teu acan puaseun kitu, sakitu bohong Abah geus endogan teh. Cing kahayang abdi mah geus tong aya manggihan deui ka susah, sakieu oge untung urang hirup keneh. Keur jongjon ngarobrol kitu pecenghul teh Padasuki datangna meni ngagidig ari jol ari pok ngomong kawas nu rusuh pisan. Abah, ceuk Padasuki bari ngarenghap narik napas. Aya naon ge Dasuki? Cing Abah tulungan bah, enggalan atuh beli kumaha onam, nyepon bade ngajuru Abah, namung siga nu ripuh pisan. Ari bieu aya nu ngarieg deui kawas kulini. Atuh nini encir teh miwarang ka abdi ngangkir Abah supados enggal. Ceuk Padasuki bari nyusutan kesangna sakitu lempang deukeut teh siga nu capek pisan. Tah Tihul, kadenge atawa henteu? Ceuk dewek oge lain lini. Hayu urang indit sadarea kalitu. Abah Jamil bari terus harita keneh oge indit. Sirib disiringkeun ku Padasuki. Barang harita geus tepi ka sampak Epon tetep masih keneh can ngajuru atuh Abah Jamil diuk, tapi teu asup ka kamar. Gero bae ngageruan ngabejaan ka paraji yen manehna geus datang. Encir, kami datang yo. Rek naon make nyalukan anu teu bisa lempang lantaran sukuna komper. Aya perlu naon encir? Syukur Jamil andi kaburu-buru datang. Nyaho maneh henteu, Nyi Epon arek ngajuru. Puguh bae nyaho mah. Geus ngadenge ti Ki Dasuki bieu kami mah. Na perlu kunaon maneh teh, encir? Perlu ku pitulung anjeun Jamil, sabab taneuh ender lain lini. Nyaeta aya jalma teu kalangkangan ngan kadeuleu dina euntong hese dicekelanana kaharti ku ilaing Jamil. Puguh bae kaharti mancir, nah make teu ngarti sagala rupa. Sok atuh akalan ku ilaing ti dinya, ke nu rek ngajuru mah bagian kami. Asal ulah diganggu ti luar bae. Gencir, jawab Abah Jamil bari terus mapatkeun ajianana sabisa-bisa manehna. Atuh sarerea bengong ngadengekeun Bah Jamil teh ngomongna sareng paraji lir ngomong siloka bae. Atuh manehna mariris. Sok sieun kumaha onam cacakan harita berang bulu pundukna carangkat. Komo deui mun ti peuting. Meureun moal bisa indit, hariwa ngadenge kecap nu teu kaharti pisan, nyebut ender lain lini jalma henteu kalangkangan kadeleuna lirna enteung, tapi teu aya buktina. Sakapeung ret Kabah Jamil anu jongjon babacaan sakapeung nempo ka kamar ningali nini paraji. Keur kitu riang imah teh harita aleundeur deui sasatuan di sarada. Gaang disadati berang asabat ku kakaraeun sora manuk mani ricit kawas nu nyaraksian sarta cak-cak pada ragrag kawas anu hese napak. Abah Jamil ngadoana harita teh ditarikeun panon peureum sirah gideg nya kitu nini encir ge. Beda pisan ti biasa harita ngecewis bae kawas nu kurang saeundan bari neuteup ka Nyi Epon nu kesangna boborot sarta siga henteu eling ngalempreh kawas nu sare. Sakapeung mah humarurung, sakapeung deui ngaheujeun. Lantaran di eta lembur loba kajadian model atuh jalma-jalma riap nareangan Abah Jamil rengkod-rengkod ge lumayan. Sabab dengan eta sorangan anu loba pangalaman rek nanyakeun aya naon pang manuk kabeh disada aya lini gunjang ganjing jeung gaang ngadadak reang padahal harita beurang kakara sabada asar ari anu diteangna kapanggih keur ngadoa di imahna Padasuki atuh terus bae kumpul di buruan Padasuki da maranehna nyahoeun yen Nyi Epon arek pabar pang araya di dinya teh. Keur kitu riag
Rieg eta taneuh ender deui atuh buriak anu araya di buruan lalumpatan bari nyeklan sirah kawasieun langit rubuh sarta terus tinggorowok. Lendo, Lindo, Lindo, cenah. Nu maksudna mah nyebut Lindo teh aya lini lantaran taneuh karasana inggong. Babacaan Abah Jamil kadengena beuki gancang sarta beuki tarik bae nya kitu deui mah encir harita terus ngecewis teu lila hak nyepon teh ngaheujeun siga nu ripuh sarta goak aya sora mata gruwas matak bunga. Wah, wah, wah. Sora orok meningear. Atuh jep kabeh jarempe diganti ku Abah Jamil ngahaleuang nyelang adan. Atuh terus bae ribut. Kasieuna teh diganti ku rasa nu bungah pisan. Atuh tatanganyi epon marantuan ngalacai jeung mantuan anu perlu. Atuh asa lancar pisan ini paraji ngurusna. Ngan hanjakal keur maencir. Harita semuna langsa waktu ngamandian orok tapi henteu loba omong. Orok teh terus dibulan sarta terus digolerkeun dina kasurna Nyi Epon nu aya di tengah imah sisi bilik ka kamarna. Sanggeus nunda eta orok maencir gancang nyamperkeun ngaharewos ka Abah Jamil. Abah Jamil, paingan atuh ayeuna mah kukuring ka harti budak teh cacan ceuk nini paraji bari ngaharewos. Ah, cacat kan bae urang duaan nu ngarti mah batur mah antep bae tong di bejaan ngan hayang nyaho teh engke bae lamun sirod geus datang didinya kedokna anu dicilimit bisa kabuka ngarti sampean Jamil ceuk nini encir haharewosan. Jawab Abah Jamil bari unggut-unggutan sarta ngomong jero hatena, paingan waktu aing tarung jeung sirod tepi ka tanpa daksa da ngalawan sirod palsu. Kamana ari sirod nu benerna? Bo cilaka lembur aing kaasupan durujana. Benar kitu ieu teh. Ah, teteh lah benar keterangan si encir. Engke lamun sirod geus datang, kedok-kedokna anu cilimit bisa kabuka. Jol sirod geura datang ceuk geureuntes hatena Abah Jamil bari tungkul maning ngelowok. Sarerea suka bungah lantaran waktu harita Nyi Epon geus salamet katambah budakna Kasep siga ngala karamana. Atuh kabeh muji syukur ka Gusti Nu Maha Suci sarta geus maraca doa nyalametkeun nu sumping jeung nyalametkeun nu ngandung sarehna geus lungsur langsar henteu aya kuciwana. Sanggeus beres roes pisan kakara tatamu budal ninggalkeun hudang babar bari saja jalan ngobrol kajadian anu aneh lantaran seumur hirup maranehna mah kakara ngalaman anu rupa kitu asana teh model pisan. Malah Abah Jamil oge nu harita keur balik lempang ngetruk make iteuk lantaran sukuna komper urut gilut jeung sirod. Abah kunaon ngalamun bae sigana teh ceuk si Tihul anu keur ngaping ka Abah Jamil lantaran harita Abah Jamil sukuna komper sabelah. Paingan euy Tihul, paingan, jawab Abah Jamil. Paingan kumaha Abah? Asana teh abdi mah henteu ngalarti, jawab si Tihul bari netep ka Abah Jamil anu mes-mes kerung. Paingan dewek teu kuat euy. Tangtu tarung dewek jeung sirod teh tepi ka kieu tah. Jawab Abah Jamil bari nunjuk kana sukuna anu ngadadak jadi komper waktu tarung jeung sirod teh. Nah kumaha kitu Abah? Dewek ayeuna ngarti euy, tapi can waktuna si laing nyaraho. Ngan dewek duaan anu nyaho mah. Duaan jeung saha Abah? Jeung si encir nini paraji nu ngarti teh. Nu sajana mah moal nyahoon. Soal naon Bah? Ceuk si Tihul jeung si Kewen mani barang. Soal budak anu bieu dijurukeun jeung soal kajadian anu matak aheng teh nya kitu deui soal suku dewek jadi kieu jeung soal leungeun hajang kamin jadi komper kaharti euy ayeuna mah kunaon eta teh Abah? Ceuk si Tihul meni ngahulang can bisa diceritakeun ayeuna bahaya deuleu hayang gondokan deui si laing teh ceuk Abah Jamil bari seuri leutik. Abah mari taun teh sok kitu saha nu daek Bah? Bujang-bujang abdi kedah gondok deui ningal Abah kitu oge manghoreamkeun, jawab si Tihul bari bibiri gidigan.
Waktosna kabujang sae pamiarsa. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.